milik anak soleh. Isuk menang 200.000 bonus. Engke tiwadoyok 30.000. Tuh ingat ulang layangan sare. Isuk 2 poeun aing teu kudu gawe, teu kudu keluar imal. Ah, balik aing anu. Punten teteh. Mangga, bade ka mana, A? Bade uih teteh. Bade uih teh. Kesapoe nyalira wae teteh. Muhun, A, nyarira. Oh, teh. Ngademe ge tah euy. Nuhun atuh teh. Aduh, dua anu ya teh. Deung abdi. A, tadi bade uih. Tadi itu sanes. Oh, mohon. Laku naon si Mamang eta ih. Lieur. Si ayang naon cungur kok apa aing kuat kak ngapung si mah kasno edan atuh Ta iPhone. Ku aing dipangmalikeun nu anyar. banget siapa malikeun lah Aing keur bunga guys. Yo, salah. Poe naon ayeuna euy? poe naon Tuh poe naon ayeuna? poe kemis naon Aing gitu teh mimpi udang sare. poe naon gitu Lah, hantu kuat sia teh. ibarat atuh siapa naon Aing mimpi udang sare poe ayeuna mah euy. Loba keajaiban. ajaiban naon Menang bonus 2 kali aing. Pas naik balik. naon Pokoknya mah aing tambatan hati aing eta mah. naon Tambatan cungur. awewe Anjing ieu pas ngalik teh. cungur sia ikono terus wae Aing curiga eta calon bakal jadi calon pemajikan aing. Asli aing mah rada mirip-mirip jeung banget aing. nanu mana awewe na Jok Itu anu di mana hijau aing kakak kopang teh. Anjing geus gede anu geus geulis. no imah hejonya mirip-mirip ti manana mirip kalangkangna sih mah cungur hawuk Kelangkang mah sia untung aing keur atoh. Untuk kerbungan dagor ku aing. Lagi bantuan moal sia ku aing bere ngopi. bantuan naon ai Bantuan naon sia pos itu apa? Ya tuh aing pendekatan teh kudu aya minimal boga nomor HP na. Minimal sia gawe penangan ke nomor HP na aing. tadi nggak sekalian penta dulu ya Apa si aing umur geus sakieu can boga awewe pernah naon? naon Era aing teu pede. dia ku ka awewe era atuh Aing teh guna-guna goblok babaturan jiga sia tuh bisa nulungan mah. Ku aing bere kopi. hah ngomong kopi ngumpul mah Hayang naon? kayaknya udah dah tuh Panghalikeun ku aing nya. Aing teh hayang nyo minimal boga nomorna heula. udah nomor nolak gitu ini langsung wae Sia daek langsung. ya tinggal ngomong aku mah Ku aing dipangmalikeun 2 bungkus kopi 3 sekaligus. iya bener eta teh udud Ku aing pangmalikeun ayeuna yap sayang naon? udud kopi Heeh. iya Kan itu saling menguntungkan sia beureun ku aing ditraktir, aing bisa deket. iya gampang urusan jeung awewe mah Yap. ya Elek meuli kopi segruk 2 tubruk, meuli rokok numpang mahal sok wae. heup atuh pan di dieu warungna ge Tuh di warung ieu sia mah aya kopi nu mahal mah. anjing ini motor atuh aing mah di nu kieu ge Pan ane sia gaweana halus nah dibere nu mahal mah. teu kudu mahal jeung aing mah nu kieu ge cukup ya Di dieu wae. Yakin. kopi aing mah Kopi ya masuk. Laki mah. Mang, Meser naon jang? hoyong rokok sabungkus mang. Kang, pasihan sabar aya sabar bungkus didinya. Ulah sabungkus. Ngerakeun yang sabungkus. Saayana Kang, bikeun. Tuh kan aya 3 bungkus jang. Aya 3 bungkus ya? Heuh bikeun kabeh. Cek aing ulah bener. Di lamun di dieu mah mun lain di dieu mah cai geus loba rokok. Bener sih duit di mana cuma. Aya aing loba bonus ya mah duit mah aing tuker poe alus enak. Nutrisarina hiji, nuti isman. Siap. Bere 5 mang sekaligus. Ih, sia mah kagok. Anjing tadi aja. Ku siap ulah saseubeuna jeung aing tuluy gawe engke. 5 mang, yeun kan. Muhun heula, kela sakedap bade ngaramal heula. Cen aku masih loba-loba tingkah hiji ge cukup aing mah. Si teh kabayar sih teh, nganjuk teh. Kabayar ku aing mah kalau mah tuh sok sabarna pokona mah. Asal gawean orang menye-menye aing mah. Bener aing mah. Nah duit di mana, Jok? Aya. Iya. Oh, mohon. Sebelakna bade moal. Panjen kena tumbang mah. Lah, mohon kita, mohon mang, abi mau sebab. Bener mah sia. Jok, duit na wae, Jok. Korek duit. Nah, Duit na wae. ya, sebelah lo bayarnya. Bisi mang hayang kop. Nyieun mang, ku aing dibayar mang hitung. Sok.
mabok kenot gitu karena nawaran aing nu dagang. Ulah tuh ah. Biasa habis sebelah. Sok 3 porsi sekaligus mang. Jeunkeun mang. Sok. Heeh. Sok mang. Dan Lilanya euy. Lila naon gitu hiap lah. Aduh si mang itu keur nyeblak kareunya. Nah keur nyeblak nah ada. Nah jeung si mang gitu. Iya nya euy. Buru atulah bayar ya. Sabaraha sih ya? Tuh, nah sabar tinggal tanyakeun sabar. Kan kayak warung mah gampang sih tadi hayang duit teh, hayang sabaraha duitna. Ya meureun Maela 200 gitu. Atulah gede teuing sia mah. Eta mah kok aing digawean ayeuna 200. Ayeuna? Heeh. Kalau bisa ya ayeuna mah. Supaya gocap mah isu. Tenang deh tah duit aing tah. Top. Anjing. Sagepok. Sini itu heula. Heuh ka dieu itu heula bisi kurang najis aing kurang mah. Besok. Ngepas 200 ya. Cicing nah ngepas dah kudu pas jeung aing mah. Oh, kira aku leungit kurang cenah pake naon aing tadi bonus eta 200. Kurang 2000 kurang. Kira aku kurang. Aing mah kurang mah. Oh, tah 2000 ditinggalan heuh bener. Tinggalan ge nyangsang. Hah, bae ieu mah. Ya betul ya. Ya. Sia tinggal atuh nya di pos tungguan. Nah, Kayak ilu kaca heula. siapa cenah naik ayeuna mah. Ayeuna sia tungguan dari pos. Kayaknya nyamperkeun. Sia ulah ka mana-mana ku aing dibayar tah. Tuh kemana tinggal Duitna. susu mah. Duitna. Kang, Yuk. Atos. sabar aja tadi Kang. Rokok tilunya 70, terus marimas 2 jadi 80. Abi tadi seblak 20. Jadi 110-an. Kang, jadi kieu Kang nya. Abi teh bade ngicar sampe Kang. Jadi ku abi terus ditelepon tadi tukang sampeuna teh. Aing nyebatna cenah 2 sasihan deui Kang. Da eta mah cenah ge tacan kolot sampeuna Kang. Nya 2 sasihan deui. Kumaha atuh pamingke bayarna ku abi terus panen sampe Kang. Aslina Kang ge ku abi ditelepon galmina. Panen sampo kumaha sia teh kek. Mun Kang ge kakung sampe eta kumaha? HP Ieu, Kang. jeung balanja deui eueuh. Atuh kumaha HP abi Kang? Heuh, diekeun heula duitna sia teh. Popolontongan ka aing ngan jajanan seblak. Ayeuna nu nungguan sampe sing bener sok dia duitna heula. Kayak Kang 2 sasi moal ami moal. 2 sasi kehet sia. Atuh Kang sok diekeun. demi ieu Kang, aduh abi nuju. Moal nah sia teh nganjuk 2 bulan salila-lila. Aing kegek balanja deui burit, sia sugan edan. Sia nu edan goblok tukang dagang. Jual buru sia teh. Apa aing ge deukeun? Moal aing ngan didiekeun heula duitna 110 jeung arek hape kamanehkeun. Awas kieu. Lain awas sok heula cokot heula duit gampang hape mah aya di dieu sia teh sugan edan buru sia mah. Anjing apa sih? Kumaha ieu aing minta nomor HP-na eueuh. Aing kumaha ieu kenal teleponnya. Terus mayar si Pak Isal euy. Kewek make HP bapak ah. Nah mana si Ajo teh atunya? Lela teuing cenah ka ayeuna. Aing kalah tunduh ieu teh. Anggoler heula kah sukan ka dieu ieu meureun. Sal. Ayo atuh. Sal. Ya, maka molor atuh ya. Sal. Ih, sia maka molor. Udah lela teuing atuh. Saya perlu heula tadi di ditu. Ya. Naon? Eta nu tadi 200 mun dijem heula. Bisa moal. Diinjem deui sia mah eueuh. Geus kapeting gantian. Geus pake meuli hayam ka aing. Sia mah masih dipake meuli ayam cek aing oge. Aduh kumaha? Pan geus eta mah nu aing. Aing diinjem jeung naon ke? Geus henteu moal. Ayo. Aing sih butuh jeung naon pancen loba duit teh. Heuh loba aing mah teh mah ngetes we. Ayo mah ayeuna. Aing ayeuna. Ayeuna ieu. Ulah ting minta nomor HP lah aing ketulunganna ngan pangomongkeun we. Bantuan ngomong langsung aing nyatakan cinta aing mah. Banget sih meni kitusan. Yo, mending kan minta nomor telepon heula ke teleponan, kita video call ame beuki deket. Lah aing kudu kitu mah lila teuing aing Sal. Langsung we. Aing geus ngebat teu. Iya atuh, langsung we. Langsung ngomong. langsung ngomong we ngan bantuan ye. Heula ya. Aing langsung ka aing. Sampai langsung geus gede. Era kumaha cenah teh? Aing gede sote awakna sia mah sok leungeus aing mah deket awewe mah. Kumaha? Awak lulus. Si Joni heuras. Cumur sia Iya, Pak. Ya cingela. Tahun Lain deui. teh ka ditu. Heeh. Ke
ame teu gagal kudu kumaha kudu strategina heula sia mah. Sia nya. Sia tengke teh maju karep. Kayak aing tuh kangen maneh. Kayak di papatahan ngomong nama ku aing. Janji sia mamatahan. Janji ku aing di papatahan. Di harewasan kieu yo. Neng. Tah gitu. Terus atuh anjing pernah ku neng ngungkul. Hengke atupan di ditu aingnya bingung aya uhawe nama. Atukeun bahaya tuh wow. Lah, geus siap tuh aingnya kemara bahayam segala. Karena dibeul itu. Siap lah sia mah. Bohong sia ret. We ayeuna meureun. Aing moal ngajomblo deui. Aing miski jomblo keneh wae. Naon ajo. Aya. Kesalabatan budak pisan atuh. Gara-gara bisa beli bro. Ya, ayo. Siap tuh. Tenang beneran. Paling aku siap heula. Siap heula. Yo, tunggu. Manusia nu arek lagi kumaha? Si Ega emang. Lah aing teh kangen maneh nah kumaha? Geus, kumaha aing? Si Tiarep. Kagis jadi tuan Tiarep. Tapi janji ku siapa patahan belum? Oh, ku aing papatahan sok dihareup mah kumaha ka aing atuh eta mah. Sok. Sok. Ek maling ya? Sanes maling. Nu tadi teh, awi nu ngalangkung. Oh, nu tadi ngalewat. Jamal lieu. Oh, mun. Kumaha? Beraksi, Jo. Mana sih budak ngomong beraksi sih? Naon atuh? Neng. Siapa yang disana? Sumpah kamu, lulus aja saya pingsan. Si Tiarep dulu ya. Si Tiarep. Kumaha aing si Tiarep. Si Tiarep ngomong kan. Usahakan. Aya naon ieu teh, A? Ngomong aing teu kuat kesangan ya. Pangomongkeun. Ngomong buru aing teu kuat. Bener. Geus ngomongkeun buru. Jadi kieu Neng. Jadi kumaha ieu teh, A? Aya naon? Tadi nama bade ukeun nomor telepon, cuma bertele-tele teuing, Neng. Terus kumaha intina? Jadi inti nama Bukan bedakeun yo. Inti nama abi bobo Neng gitu bade ngalamar gitu. Abi bobo Neng. Tuh bade dilamar gitu. Buru. Jadi inti nama abi teh bade ngalamar teh. Ngalamar? Mun kan sasi teh. Ya kersa atuh. Yes. Bulan hareup teh bade. Mohon bulan ngarep. Abi mah 2 bulanan deui ge hayu. Iya, siap. Gua beli. Mun kebetulan aku lagi nyari ini calon buat suami. Ya, berarti calon. Naon memang ih? Sabe cakap atuh aing tadi kumaha sih mah? Nya bade dilamar? Dilamar ku si Aa kan? Nya hayu atuh. Oh, Sareng si Aa mah. Oh, Naon hayu. tadi rek maluk-maluk. Masih aku mah bro. Kayak klarifikasi heula. Pan si Aa nu nyarios nu ngalamar kaki. aduh sorry Jo. Masih apa gitu atuh sal? Neng Oktober, bade. Hayu A. Naon? Oktober. Berapa tadi pisan? Pan abi mah milarian kangge calon suami. Anjing, sasa mah. Abi itu selamingan tosan. Oh. Sal, anjing, siapa? Saya kalian bebecak aing atuh goblok guys, bukan mah. Nyata satu yuk, uang ke keluarga we.